Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Tapi ulah sologoto ya. Pangartina si raja teh kaitung cukup oge. Tebenang dilawurakeun, Bah Jagur ngelingan kanu jadi anakna. Mohon, mau ngabdi mah hoyong patutunggalan, tacan puas. Upami tacan ngajolor tengah jurah roh. Sanaos di hulu pisan ku si Nuria sareng si Jaja. Moal mundur asa ulah dibengohan we. Surya dari anak kalau nyaritana. Tapi ayah sari-sari gede hulu. Memang lamun ngukur karena kapintaran mah teu kudu eleh lu teh. Ngan kurang pangalaman. Kapaksa lu ngalaman asor. Anu matak. Penting pisan pangalaman teh Surya. Sarta omat ulah sologoto teuing. Sumawona mun nganggap remeh kanu jadi musuh. Omat ye. Kudu dipahing pisan. Bisa urang nganggap sepi kanu jadi lawan. Tapi malulu mangrupa taktik pikeun nyunutan hate musuh. Supaya poho daratan akhirna leungit pamilih tah. Lamun musuh geus kitu. Dina ngalawana geus sabulang bentor. Sanajan sakumaha pinter jeung gagah rongkah oge. Moal hese dirag-rageunana teh. Reg Bah Jagur eureun nyaritana. Kaganggu ku panto dapur anu ngareket. Barang duana nangararet kalawang anu berasna ka dapur. Pacang heueuh teh hiji mojang unggah tengah imah bari alangah elengeh ka Surya satage miluh diuk pigeun Surya. Aya naon Ipah? Aya naon? Aya naon Ipah? Bah Jagur gentak nanya. Teh Abah. Hoyong we atuh abdi ka dieu Abah. Emang teu kengeng abdi ka dieu. Lain bisa ya perlu. Nyi mojang teh nemalan. Red ka Surya belengeh mahena imut manis amis budinaker. Henteu ditidah ku bapa mah. Henteu Abah. Ipah mah hoyong amangan we ka dieu ka Kang Yaya. Nya Kang Yaya nya. Belengeh deui sari leutik. Tembong huntuna bodas meuli beres. Pipina kempot si gayal yang unur-unuran. Oh gatuh. Geus dengekeun Abah teh keur mamatan ka Surya heula nya. Bah Jagur bari ngarenyung. Kayung yun ku polahna Nyi Ipah anu memang geus diancokeun pikeun pi bojoanana Surya. Tapi kaduana oge cacan digeruhkeun. Tak gitu ya. Pangalaman teh kacida pentingna oge keur nahan diri. Sangkan teu gancang katipu ku caritan musuh anu memang mangrupa pacingan. Eta oge mangrupa hiji hal anu teu eleh pentingna. Di samping kawaspadaan sarta katalian memang mutlak kudu dipiboga. Mangga-mangga lu tugas kawajiban anu kudu dising hareupan ku Yaya teh lain enteng-enteng garapeunana. Yaya teh boga hanca pikeun ngabasmi jalma-jalma anu geus nganjenjari ka Abah. Tah gairikan. Ieu leungeun Abah anu katuhu
Pangna jadi cacat desa saat pagawean jalma jayu dengki kaniaya ka diri Abah. Abah tangtu mah bisa males lantaran kaburu kasulung kumur Abah ke. Tapi lu salaku anak Abah anungan hiji-hijina kudu sanggup nebus kan jadi Abah sarta kapeurih anu jadi kolotnya. Reg Bah Jagur eureung nyalitana. Panonna neuteup ka anakna hayang nyaho kumaha tumarapna ka Surya. Nya Surya nyengkatkeun beungeutna. Prok panenjona bantok jeung Bah Jagur. Tembong tina sinar panon Surya maneh hurung. Geus puguh beungeutna mah ngadadak kembang wera. Pop ngomong sorana ngageter. Abah, sajamina anu lukak campelak teh. Urang mana di Abah eta teh? Sawios Abah ku abdi tangtos beresan Abah. Percuma hirup oge. Upami teu tiasa bebela ka Abah mah. Surya nyalitana pegat-pegat. Kasurung ku nafsuna anu meh teu bisa ditahan. Gumilar Ujang. Urang jauh, urang Cicapar, bawahan Garut. Aring Mang Mian mah ku si Sahapi akina si Gumilar. Barang pisan ya. Abah jeung Mang Mian kakeunaan ku musibah teh sapereujeung. Bah Jagur bari ngaret ka Nyi Ipah anu harita milu ngadedengekeun bangun husunakar. Kumaha Abah? Pangna Abah teu tiasa ningali teh lantaran di kaniaya. Di kaniaya deungeun Abah. Nyi Ipah ngaradak ngariut kaget. Memang teu salah Ipah. Ku si Salhapi. Ari Abah mah ku si Gumilar. Anu matak wajar lamun seug Abah meurih pati teh ieu. Namun Abah salesna Abah Mian mah ditandasa ku Ki Rohmat. Cenah mah dibabuku rengsatan alatan parebut burayot. Cenah eta oge nah leres kitu. Sang deui Abah Abah mah teu nyerus naon-naon. Nyi Ipah kawas anu ham-ham. Nyatang tu atuh Ipah. Bapa maneh mah moal daekeun Ipah. Moal daekeun kumaha kitu, Bah? Moal daekeun balaka. Lantaran baheula ku Abah ku ngisi di Caram. Ulah waka betus ka Ipah. Lantaran eukeur mah Ipah teh awewe. Katurug-turug baheula mah atuh Ipah naogel ti keneh. Masih gede bebenyit. Ayeuna mah da geus dewasa sakalian ku Abah di beja ye. Nah, da Ipah oge wantun atuh Abah. Wantun kumaha ari Ipah? Kanggo naon atuh Ipah ku Abah di wara diajar main po. Diajar menca upami teu sangam bebela ka Abah Mian mah. Nyi Ipah dalian akar nyaritana. Taya riuk-riuk bangun seber. Sakuduna nu jadi anak bebela ka kolot Ipah. Tapi teu menang nyorangan. Gede bahayana Ipah.
barang kewe jeung Kang Yayanya. Iraha Abah. Ipah mah bade males nyokel matana Abah, keuleuh gemes. Bongan Abah mian ditandasa dugi ka teu tiasa ningali Abah. Hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah. Hutang ngalolongan pasti bakal dilolongan deui. Nyi Ipah kabas anu teu sabar. Teu beda we ti Surya tadi, tembong beungeutna mani asak tapi panona beueus cimataan. Iraha bae urang tangtukeun we waktu nu mustari. Sabar we lana Ipahnya. Kehadian digeleges kelebug mah. Lantaran si Gumilar teh lain jalma jore-jore mainna teh. Dilawan di Taragama lapur. Maneh duaan moal mampu Ipah. Bah Jagur ahina ngawawadianan. Nah, ogan ilmu naon sia gitu Abah? Mangga teu aya pisan tandingna. Nah teu tiasa ditalingan ku ilmu anu tos kapimilih ku abi. Muhun Abah. Gaduh ilmu naon cenah eta teh Abah? Surya ngasongkeun pananyana lantaran ceuk pamikirna taya ilmu anu leuwih hebat batan ilmu batu karang anu geus dipiboga ku manehna. Hese diteguhna Surya Ipah. Hese kumaha Abah? Hese dikira-kirana. Ngan anu tetela mahena teh kacida kuatna. Moal Abah nepi ka kieu. Lamun manehna teu ngabogaan ilmu anu kacida alusna yaya. Kacida hebatna. Geus lah perkara eta mah. Ayeuna mah mending urang pikiran meresan Syuria heula we nama. Sabah Syuria. Oh. Sumuhun kumaha tu maksud Abah teh nya? Ya urang jorak we urang jorak. Duh ieu laleur si goblok teh anger geus diganggu ku laleur teh. Cing cokot bedog teh lah. Kumaha teh laleur? Geus kana irung, geus kana panon, geus kana pipi ye. Di jorak Bah? Urang jorak. Engke peuting. Tapi kudu ngelemet. Ulah nepi ka kanyahoan ku batu-batuna. Mun bisa mah urang culik Surya. Sareng si Jajana kitu maksud Abah teh? Oh, si Jaja. Uga we sapaket atuh, urang beresan sakalian. Beresan mah urang di tempat sejen we. Supaya tegeruh. Lain kurang kawani Abah teh. Ngan kurang hade lamun kanyahoan ku batur mah. Goreng-goreng oge lemur urang teh lemur tetangga ya. Ipah ngiringan atuh Abah. Nyi Ipah nih morong hayang milu. Manehna memang geus ngadenge naon-naon anu keur dibadamikeun ayeuna teh. Kuung siti heula ngadenge obrolan Bah Jagur jeung bapana nyaeta si Jamian anu ayeuna jadi tanpa daksa. Panona lantaran akibat patelak jeung mangsa hapi teh waktu baheula di Miramare. Ish. Ulah pipiluan Ipah mah. Lain gara pun enteng-enteng ya mah Ipah. Bah Jagur ngahulag. Tak kitu we nya. Abah ya kaperluan heula ieu. Bah Jagur bari jung nangtung leos ka dapur anu saterusna ngagedig du kare ka mana. Anu kari di imah duaan Surya jeung Nyi Ipah silih pelong bangun anu kaget. Tekung silila leos deui Nyi Ipah balik ka imahna. Pang-pang nama rek ngagulik sek ka bapana. Nah bener bapana lolong teh lantaran ditandasa deungeun. Lain lantaran sainget manehna boh bapana boh indungna suning teu nyarita naon-naon. Malah kung si baheula ditanyakeun ka indungna ngajawabna teh balabab-balabab teu matak pikahartieun. Kayak cuit manuk koreak ngaliwat kana suhunan imahna panuria.
Bebence kukelilingan di tengah lembur. Kaditu balik kaditu kasabrang ka Palembang. Balikna mawa seblak ceker. Teu sirikna ti unggal imah pating gorowok marancahan. Ulah deket-deket di dia mah eueuh cokoten. Kaditu we kalau jauh. Kadenge nu ngagorowok teh ti hiji imah. Sieun kaasupan bangsat meureun. Pedah bebence kukulingan di jero lembur. Panuria anu harita cikeneh di tengah imah kadua jaja. Ngaret kana bedog anu ngagantung dina bilik. Kojengkang manehna ngarongkong kana bedogna. Bade aya naon gitu Abah? Jaja nanya kaget. Dumeh bapana bangun taki-taki kawasrek kadatangan musuh. Aya naon-naon jaja? Ngan ieu mah rarasaan we. Asa teu ngaleunah ieu hate teh. Nya leuwih hade iatna ti samemehna jaja. Panuria nemalan lalaunan. Eta penginten pedah ngadangu sora koreak jeung bebence gitu Pak. Jaja seolah-olah teu percaya kana perasaan bapana. Bisa jadi jaja. Ngan ieu hate ja euy teu bisa dipahing euy. Panuria ngayakinkeun atuh jaja ngahuleng. Memang maehna oge ngarasa kacida keungna ngadengi sora koreak jeung bebence teh. Tapi teu boga sangkaan da nu lain-lain mah saperti bapakna luput ari lain ngaran keung mah. Tapi sanajan kitu manehna teu wanieun ari terang-terangan nyempad mah. Piraku bisi anu jadi bapana ngarasa teu ngeunah. Kok maehna oge kana bedogna diteundeun gigireunana. Waktu terus nyelek maju ka peuting. Sora Korea jeung bebence geus teu kadenge deui. Iwal ti sora cihcir anu terus ngagerit bangun anu keur nyeung cerikan kaya lembur anu sakitu simpena. Pangeusina lemur memang geus simpe. Geus jempe ngalebra diayun ambingkeun ku jemplingna peuting. Ngahenen dipepende ku simpena alam. Mun di imahna deukeut tampian, pasti anu kadenge teh ngerelekna cai di pancuran. Mun imahna di sisi sawah, anu kadenge eueuh deui lian ti rangkongna bangkong anu patemalan. Kitu so teh lamun nyalaring kene. Tapi seperti kayan peuting harita mah. Kabeh oge taya anu kecet acan. Sawareh mah keur ngalalakon di alam pangimpian. Di imahna Panuria saurang oge geus taya anu nyaring. Panuria katut bojona geus ngagarojo di engon campur jeung barudakna anu lalti keneh. Jaja ngagojod di semut sarung di tengah imah. Sisi bilik kadua adina anu lalaki anu geus rada gede. Juringkang dipipir aya dua jelema anu jujuringkangan. Lempangna keketayepan. Hega gilisir kana bilik bari ngadedengekeun. Tayalian eta teh Bah Jagur jeung Surya anu rek maksud goreng ti bongohna. Tetela di jero imah teh gesimpe gurilap. Surya mesat peso balatina. Terus nyungkal cemped panto dapur. Teh hese brai we panto teh muka. Kalawan teu asa-asa bulu bus we duanana arasu. Tuk boom. Kadenge di jero imah anu ngageblug saterusna disusul ku sora anu ngahargung. Koceak sora budak bangun anu manggih kareuwas. Durug-durug deui disusul ku sora anu brag-brug. Cerit sora awewe bangun dipengkek
dengek deui sora barudak calerik tapi ngan sakedeung pisan. Jep we sora-sora teh cerempe iwal ti sora anu marurung beuki rosa. Alhamdulillah paceng hua Bah Jagur jeung Surya tembong kaluar deui. Henteu lengoh masing-masing pada manggul badana Panuria Katut Jaja anu geus teu walakaya. Keur sareti bradi bongohan anu matak marenehanana teu bisa ngalawan ukur haharegungan bari nyandang kanyeri. Kalawan bari cungah cingeus bisi aya anu nganyahawankeun. Bah Jagur katut anakna kebat keluar ti jero mur. Mapa jalan jajahan terus dua anak marudun kalebab. Anyog kanu datar terus maranehna asup ka kebon. Nyamperkeun hiji saung anu perenahna nyeng celing di tengah kebon. Sadatangna ka saung teu antapara digubrag we babawaan teh digubrageun. Sina ngarendeng cake Surya ngahurungkeun bensina dipake nyaangan. Aduh. Panuria humarurung. Nahan ka nyeri lantaran sirahna dewol tapak togong bedog. Tadi teh basa keur sare di bongohan. Manali kumahakeun simkuring daya teh. Panuria solana pegat-pegat. Rek di podaran deui sia teh. Teh Bah Jagur. Panuria maksakeun nanya lantaran apal kana sorana. Aing deui si Jagur. Rek ngalah nyawa sia deui. Bungan sia cucungah geus kumawani ka aing. Mending oge modal dulu supaya teu susah hirup sia. Ampun Bah Jagur. Ampun. Sora Panuria leslesan. Sedengkeun Jajak mah baura bisa nyuara jongjon we umarurung. Bontong ampun-ampunan sia goblok. Kurang ajar sia. Serepet Bah Jagur mesat bedog. Nyeta nu diaranan si Orai. Bari tepak deku nyang hareupan beheung Panuria anu geus nyang heuy. Kalaban teu asa-asa deui korebat diheumbatkeun rek dipake nuga beheung. Cuewak, tung. Kadenge selalu matak nyentarkeun hate. Baraya Cakra. Waktu Bah Jagur jeung Surya kukurubutan asup ka jero kebon, bari manggul Panuria jeung Jaja anu geus babandan. Saenyana di jero saung anu rek dijugjugna teh geus nyampak aya dua jelema anu keur ngadon ngarareb lantaran kapetingan. Ku kituna arawaseuna kanu keur pating arungkug nyamperkeun ka maranehanana. Nilikana barang bawana keusop we nu di saung teh boga sangkaan yen ieu nu daratang teh moal jauh ti dua bangsat anu tas maraling di lemur. Daratangna kadinya teh tangtu rek ngaguar bebeunanganana. Nu saurang noel ka baturna. Maksudna mah ngajakan heula nyingkah ti dinya bisi mata kajalikeun gamah. Geus kitu gaclong duanana laluncatan. Ngaralas kanu poek. Nyarampod dinu buni tapi teu jauh ti saung. Maksudna mah ngan sakadar hayang nyaho kasurung ku kapanasaran. Tapi teu kira-kira ngaranjugna barang mireungeuh anu tadi dipanggul ti horeng jelema anu geus
dibakutet nu dibawana kadinya samata-mata rek dialanya wana leuwih-leuwih ngagebegna tapi dibarengan asani mu manggih barang sidik anu anyar datang teh tayalian tibah jagur anu memang kumaranehna keur diteangan malah datang kadinya oge sanya nama keur maluluh bah jagur lantaran kaburu kapegat peuting kapaksa manehanana ngaradab di saung kebon dituluykeun oge matak walurat sarta ulah-ulah matak mugageun kalakuan waktu bah jagur mesat bedogna anu saterusna diheumbatkeun pikeun nugel beuheung panuria kalawan sakilat pisan salah saurang anu keur nyumput teh luncat melesat ka jero saung lakuna teu beda we ti alap-alap nyamer anak hayam nyabet bedog bari ngajejak tak-tak bah jagur anu ngajadikeun bah jagur ngagero lantaran ngarasa reuas jeung nyeri anu lain dikieuna tak-takna asa sempal bedogna meceleng kaluar tetulus ngahakan beheungna panuria cileng nu saurang diluncat nuturkeun anu ieu mah langsung narajang surya anu keur nyang hareupan jaja bari leungeunna geus ngekeuweuk pesobalati anu maksudna teu beda ti bapana manehna rek nyampurnakeun nyawana jaja gero deui surya ngagorowok kobobong teu beda we ti anjing kadempet buntut manehna ngacedag nang karak bengkang lantaran gajona pisan anu kabeunangan dihancak ku dampal suku jebrag anu saterusna drug-drug we surya digusur di babak kaluar ti saung bah jagurnya kitu keneh maehna oge nasibna teu beda ti anakna sakedapan mah teu bisa pola puguh di bongohan diseret ti jero saung teu beda we ti bangke begu anu rek dipikeun kawalungan deui bah jagur ngaranjugna barang maehna geus nangtung mireuleuh manusia anu ngagusurna bat mata ngembang kadu mata kaget pertela ngembang boled lain anu lian keur ngajega hareupeunana bukna rediakan ketebak angin sarta ngaluarkeun sorak nu ngawik-wik matak muringkak bulu punduk geningan iblis kanang wasi taya pisan bima keramas ya kurajar kerong wani-wani luka kelanyap ka aing sia rek sosoroh kojor sia teh pedah baheula teu kungsi modar bah jagur sugalna keur nyalitana barang sidik anu keur ngabadegat teh tayalian ti Pak Murtala musuhna baheula anu kungsi dielehkeun waktu ngadu jajaten di kontrak Miramare angel we heurasna mah sakitu geus beuki kolot jeung kokot geus kengkong desa teh jagur malah kalamngot oge teu janji jedud komo deui andika anu ngasa ukur hiji manusia seperti kaula lamun geus nampi kana waktuna mah sarua we jagur pada bakal nangkarak baeud sia moal bisa ngalawan ka Ijroil matak naon perluna sia ngahahangu nyawa batur teh teu perlu riweuh jagur da geus aya bagianna sia Pak Murtala
namalang sikapna tenang tapi tetela sugih ku kawani pamurtala teh. Allah ngadon rek kahuntu sia mantog ka dieu teh rek naon sia teh ha rek naon sia nu sabenerna teh naon ayo jawab sia mumpung sia masih keneh bisa nyacapluk sia. Bah Jagur bari ngalengkah ngadegeuten pamurtala jelas peta-peta paku lakuna geus teu sabar hayang ngawejek anu jilawana. Lain rek kahuntu Jagur puguh geus loba anu amitan untuk kaula mah. Memang kaula mah kapentinganangan ka Andika mata ngajugjug jauh-jauh oge. Kaula teh kapentingan maluruh Jang Wijana putana Jang Uum anu cenah baheula diceuleuh ku sia goblok. Kabeneranna teh dikesakeun ku pangaresa ku pangeran bisa papanggih di dieu. Turug-turug Andika teh rek lakukeun hiji pagawean anu kacidan istana. Nyatana rek binasa manusia lain dina jero pakalangan. Lain peta laku jawara anu kitu patut mah atuh Jagur. Si bajigur masih goblok. Ingkar tina tatokon kasatriaan sia. Pamurtala saterusna mah ngawaboleh ka Bah Jagur. Dulu itu si koplok ti iraha iblis kandang wengi nyaho ka pangeran sia. Loba tingkah sia Murtala. Alah teu perlu panjang tatanya Jagur bisi kaburu beak waktuna sia. Di mana Jang Jana? Lain itu mah Jagur. Pamurtala bari nunjuk ka Surya anu harita geus pahareup-hareup jeung baturna. Pamurtala anu taya lian ti Ki Irpai alias si bongkok murid tunggalna. Anak aing dulu eta mah si Jana mah ku aing geus di ruang kerepes. Bari teu anpa parah deui. Sabulut we Bah Jagur narajang lantaran pamikirna ditagenan di bawah ngadongeng mah kuria kabuka rusiahna. Memang manusia pecat iman Andika mah Jagur teu beunang di bawah bener sia. Pamurtala bari rikat ngolebat ka gigir bari ngepeskeun panarajang saberut manehna males narajang ngagunakeun jurus tutungkusan kandang besi jurus samar nyawa salah sahiji bagian tina jurus Rawu Kelong anu geus kakoncara kahebatanana. Aya gua Mesya Murtala jangkar kehed tulang anjing. Bah Jagur ngeserkeun badana anu saterusna manehna luncat nyamperkeun dampa sukuna kana dengan Pamurtala sedang leungeun kengkongna ngahiuk rek ngababuk beuheung. Tangtu Jagur lain bangke kaula teh deuleu. Pamurtala naik di sukuna. Heak tuh. Leungeun kencana dipake nakis ku leungeun kengkong Bah Jagur. Tapi teu kira-kira Pamurtala ngarancugna lantaran leungeun lawan teh kacida teuasna teu beda we ti leungeuh beusi anu antukna rekat maehna ngejat ka tukang panon anu siga taya bobodasan teh ngapruleng awaskeun gerakan anu jilawana. Make ngejat sia Murtala. Bah Jagur bari ngahayat deui ngasubkeun jurus gugur gunung rek notok dada. Pamurtala teh moal dibere dangka pikeun nyeunghap. Pamurtala teu nemba ngagentak manehna malih nyanggigir mikeun panonjok. Sauk leungeun Bah Jagur rek mepeg sirah. Lop brengkal Pamurtala luncat ka gigir bari nyamberkeun panimpugna rek ngahanca iga burung lawan. Orokaya Bah Jagur ngagencak karobah kuda-kudana. Malik nyerong nuturkeun gerak lawan anu jadi balukarna.